Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal medan ngeunaan sisindiran. Tujuan pangajaranana dipiharep hidup tiasa mikawanoh naon nu disebut sisindiran teh. Naon wae jenis-jenis sisindiran, naon wae watek sisindiran, ciri-ciri sisindiran. Anu kahiji ngeunaan wangunan sisindiran. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi atanapi ugeran nu ditulis kalawan kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwengku ku pada atanapi bait jeung pada lisan atanapi baris. Dina basa Indonesia sisindiran sok disebut oge pantun. Tah tujuanana pikeun eusi hate, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol. Dipiharep eusi omongan teh katarima henteu mata kasigeung atanapi nyeri hate. Jadi supaya henteu langsung sacaplakna. Ciri-ciri sisindiran anu kahiji diwangun ku opat pada lisan atanapi opat jajar, opat baris. Iwal ti wawangsalan mah minimal ku 2 baris. Baris kahiji jeung kadua disebutna cangkang. Lamun baris katilu jeung kaopat disebutna eusi. Unggal baris diwangun ku 8 nepi ka 12 engang atanapi suku kata. Tungtung kecapna urwakanti atawa padeukeut sorana. Baris kahiji deukeut jeung baris katilu, baris kadua sorana deukeut jeung baris kaopat. Papasingan sisindiran numutkeun MA Salmun aya 3, aya paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Ari paparikan, parik nyaeta paparikan atawa sisinya eta sisindiran anu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Paparikan teh asalna tina kecap parik ngandung harti parek atawa deukeut. Maksudna sora kecap-kecap prase nu aya dina pada lisan cangkang parek jeung sora kecap-kecap nu aya dina prase pada lisan eusi. Jadi pada lisan kahiji jeung kadua disebutna cangkang, pada lisan katilu jeung kaopat disebutna eusi. Sora akhir atawa purwakanti baris kahiji sarua jeung sora akhir baris katilu. Sora akhir baris kadua sarua sorana jeung baris kaopat. Eta ciri paparikan. Ya contohna, contoh paparikan. Torotol kembang sapatu, kembang bolang gurat-gurat, singgetol nu 5 waktu bekal mulang ka akhirat. Tah, dina baris kahiji torotol kembang sapatu, tungtung sorana nyaeta tu di baris katilu singgetol nu 5 waktu deui eta murwakanti sami sorana antara baris kahiji jeung baris katilu. Eta contoh paparika. Jadi paparikan mah tungtung purwakantina teh hiji jeung tilu sami. Sapatu jeung waktu. Nu baris kadua kembang bolang gurat-gurat at sami jeung baris kaopat bekal mulang ka akhirat. At deui akhirat gurat akhirat. Eta ciri paparikan dina eta diterapkeun. Tah baris kahiji jeung kadua disebutna cangkang. Tah torotol kembang sapatu, kembang bolang gurat-gurat eta disebutna teh cangkang. Nah baris katilu jeung kaopat anu disebut eusina singgetol nu 5 waktu bekal mulang ka akhirat eta disebut eusi. Eta tina contoh paparikan. Anu kadua ngeunaan rarakitan. Rarakitan mah rarakitan kaasup kana sisindiran nu diwangun sami ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Rarakitan asalna tina kecap rakit nyaeta sabangsa alat transportasi tina cai dijina tina awi. Wangunna teh papak belah puhuna. Ujungna sarua ari papak teh. Ari tungtungna mah sakapeung rada regol wae. Maksudna sisindiran rarakitan nyaeta papak lebah puhuna awalna sarua mimitina. Kecap mimiti baris kahiji jeung kecap mimiti baris katilu sarua diulangi deui kecapna. Kecap baris kahiji jeung baris kadua jeung baris kaopat diulang deui. Ieu 4 ketik. Sora kecapan ungtungna atawa purwakantina baris kahiji deukeut sorana jeung baris katilu. Sora kecapan ungtungna antara purwakanti baris kadua deukeut jeung baris kaopat. Contona ieu contoh rarakitan, singgetol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat. Singgetol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Jadi dina rarakitan baris kahiji baris kahiji mimitina singgetol diulang deui dina baris katilu mimitina singgetol deui dina baris katilu. Terus dina baris kadua nu guna nguatkeun urat nu guna dina baris kadua diulang deui kecap mimitina dina baris kaopat. Eta mimitina sarua rakit teh rarakitan. Tah tungtungna oge sorana sami
nyurup sorana. Sing getol nginum jajamu dina baris kahiji mu diulang deui atanapi sorana deket dina baris ka 3. Elmu jajamu elmu mu dina baris kadua deket sorana dina baris ka 4 tungtungna urat jeung akhirat. Eta contoh rarakitan. Jadi lamun paparikan mah tadi sarua purwakanti tungtungna wungkul, lamun rarakitan mah awalna kecapna hiji jeung 3 diulangi sami, 2 jeung 4 diulangi deui sami, tungtungna oge sami sorana, sora vokal akhirna. Misalkan tadi jajamu jeung elmu, akhirat urat jeung akhirat. Eta contoh rarakitan. Ari wawangsalan mah beda jeung wangun paparikan atanapi rarakitan. Wangun wawangsalan mah ngan ukur diwangun ku 2 baris. Baris kahiji disebut cangkang, ari baris kadua disebut eusi atanapi wangsalna, koncina. Jadi disebut wawangsalan teh disebut oge tatarucingan. Jadi tetebakan. Aya sora nu padeukeut konci dina baris kaduana. Jadi bisa diartikan wawangsalan mah sisindiran nu diwangun ku cangkang jeung eusi nu mangrupa tetebakan. Minimal diwangun ku 2 baris, baris kahiji cangkang, baris kadua eusi. Contoh wawangsalan di dieu. Tipi hurung paranti ngetik, muter-muter nyapi pikiran. Urang kudu ngabayangkeun aya tipi hurung, tapi kok bisa paranti ngetik? Nah, di baris kadua aya kecapna, muter-muter nyapi pikiran aya kecap ter. Naon yeuh anu barang anu siga tipi hurung tapi bisa ngetik. Oh, aya dekeutna kecap kana ter. Berarti komputer wangsalna. Contoh deui wawangsalan. Klub main bal Maung Bandung, tos nasib kedah paturai. Urang kudu ngabayangkeun klub main bal Maung Bandung. Oh, anu klub main bal aya di Bandung naon tah? Aya kecap di dieu sib. Oh, berarti tos nasib berarti eta teh klub main bal di Bandung teh Persib. Jadi kecap anu padeukeut sora anu padeukeut jeung pertanyaan dina baris kahiji. Contoh deui wawangsalan. Tas Juli memeh September. Putus ge teu panasaran. Tah urang kudu ngabayangkeun saentos bulan Juli teh, saentos bulan Juli tapi samemeh September kira-kira bulan naon. Tingali kecap di baris kaduana. Putus ge teu panasaran aya kecap tus berarti saentos Juli Agustus samemeh September Agustus. Jadi wangsalna Agustus. Eta nu disebut wawangsalan. Tetebakan ari wawangsalan mah nya siga tatarucingan. Nah, watakna sisindiran oge dimasarkana watakna dibagi 3. Aya piwuruk, ari piwuruk mah eta eusi nama matahan atawa pepeling, nasehat, lamun kadua mah silih asih, kasih sayang, asmara, kanyaah, percintaan, anu katilu sasebred nyaeta banyol, heureuy atanapi guyon. Tadi tos dijelaskeun di luhur dina paparikan sisindiran paparikan jeung rarakitan. Ieu contona tangkal tanjung sisi gunung, tangkal laja jeung kalapa. Nyamunjung kudu ka indung, nyamuja kudu ka bapa. Ieu kaasupna contoh piwuruk, urang kudu ngahormat indung jeung bapa. Piwuruk da atanapi nasehatna. Aya deui contoh nu tadi eta contoh paparikan piwuruk nya, eusina piwuruk. Lamun ayeuna contoh rarakitan piwuruk, sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan elmu nu guna dunya akhirat. Ta eusi tina sisindiran eta kaasup tadi jenisna rarakitan eusina nyaeta piwuruk, urang kudu getol neangan ilmu, harus giat mencari ilmu untuk bekal dunia akhirat. Eta contoh tina piwuruk. Anu kadua contoh silih asih, mencit meri dina rakit bobok kok wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Ieu eusi tina sisindiran silih asih, jenisna kalebet kana jenis paparikan. Eusina silih asih. Ieu contoh nu kadua, abdi mah alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang bae. Abdi mah alim di Kantun, hoyong sasarengan bae. Eta contoh eusi silih asih. Kaasup kana jenis mana? Kaasupna kana jenis rarakitan sabab awalna sarua jeung tungtungna sarua. Anu katilu contoh rarakitan nu eusina sesebred. Sok hayang nyarujak petis, mawa halu jeung kendi. Ari hayang jadi artis awak bau tara mandi. Jadi ieu mah kan heureuy eusina. Nyiniran ari hayang menjadi artis, keinginan menjadi artis tapi tidak mau mandi, bau gitu. Jadi eta contoh eusi tina sisindiran sesebred. Jadi sisindiran teh dibagi 3, aya rarakitan, paparikan, wawangsalan, eusina aya piwuruk, silih asih, jeung sesebred. Sakitu anu tiasa kapihatur ngeunaan sisindiran, mudah-mudahan aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.